lamun urang nyaritakeun gunung Masya Allah Kangjeng Nabi Adam di sorga diturunkan ku Gusti Allah ka India di gunung nu tertinggi di dunia terkenal dengan nama Gunung Himalaya. Turun Kangjeng Nabi Adam di gunung, Masya Allah. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Allah ngainstruksikan supaya Kangjeng Nabi Adam kapanggih jeung Siti Hawa. Manusia kakarak 2 harita teu nyaho jalan Kangjeng Nabi Adam. Di mana eta istriku tercinta? Teu nyaho jalan. Kakaler ka kidul ka wetan ka kulon atuh di mana aja kakarak 2an dek nanyakeun ka saha. Bingung Kangjeng Nabi Adam. Tapi Masya Allah kersaning Gusti Allah butus malaikat Jibril alaihissalam. Jibril tuduhkan Adam tuh Jeddah. Atuh malaikat Jibril mah gampang, set turun Adam yuk berangkat hiber atuh ka ditu babari. Oh jai horeng Masya Allah berangkat tidinya ke Muzdalifah. Ti Muzdalifah geus ka ambe langsung ke Gunung Arafah. Wah, Siti Hawa geus aya di dieu. Langsung Kangjeng Nabi Adam, Hawa. Oh Adam. Masya Allah mangkaning harita mapan can aya baju. Can aya samping teu kacaritakeun wallahu alam. Eueuh baju eueuh cara kieu ye eueuh. Eueuh. Atuh ai wani mah nyebut sataranyang olos. Tidinya pertemuan langsung ke Mekah imah tangga Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di Mekah. Pangheulana negara anu dijieun imah tangga adalah Mekah. Masya Allah. Lain RRC, lain Moskow, lain Irak, lain Iran, Mekah. Kahiji. Ketika Kangjeng Nabi Nuh dakwah 1000 tahun, umatna anu iman ngan 50 1000 tahun dakwah, nu iman ngan 50 buang ka warahna pohara. Eueuh nu iman ka Allah, eueuh nu iman ka Kangjeng Nabi Nuh. Anyar keneh ti Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Sis. Di Kangjeng Nabi Sis ka Kangjeng Nabi Idris, kemudian Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam, manusia geus nyembah ka patung, geus nyembah ka batu, dituduhkeun ku Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun cuma menang 50 manusia. Abah Haji Idam adi mah kuari ye encan 1000 tahun jelema nu narurut geus ratusan, malah dekawin deui cenah berjalan. Kula tadi panggalana ngobrol di dia ngobrol kawin nyandung maksudnya lamun endek babari teh gampang sih. Lain jang kula jang ieu jang eta. Ngan urang dieuna embungeun. Kangjeng Nabi Nuh diinstruksikan ku Gusti Allah, Nuh nyieun kapal. Nyieunlah Kangjeng Nabi Nuh kapal. Masyarakat kaget, Nuh nanaonan tolol teh jelema nyieun kapal mah nya di lembur. Kapal mah kuduna ge di laut. Ieu mah di tengah-tengah nagara nyieun kapal, cai ti mana diseungseurikeun. Gancang carita da makajeun, seungseurikeun ge ieu mah perintah Allah. Kangjeng Nabi Nuh dakwah ngajak lamun hayang salamat milu ka kapal simkuring, lamun embung salamat dikerem bakal. Alah cai ti mana cakaom Nuh mata ye tah
tapi kersaning Gusti atuh emang dek dikerem keluarlah cai ngagorolot keluar terus makanya keluar daga lain ti sumur lain ti walungan lain ti wahangan lain ti luhur tapi eta cai keluar ti paranti masa naon paranti masa ti hau model keluar cai ti hau terus golontor gede kakerem naraek lah ka kapal cuman 40 pasang Kangjeng Nabi Nuh putrana 4 hiji Kanan 2 Yafis nu 3 mah iman Kanan mah henteu Yafis Ham Sam iman Kanan mah putra Nabi sorangan kafir rahasia Allah subhanahu wa ta'ala angkleng-angklengan kapal Kangjeng Nabi Nuh morek jaritakeun dongeng Kangjeng Nabi Nuh dek jaritakeun ge singgahna kapal Kangjeng Nabi Nuh dina Al-Qur'an dicaritakeun judi di gunung judi kuari dengan terkenal gunung Ararat Turki geus kayahoan kuari geus kapanggih panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh lebar kabunyu kapal Kangjeng Nabi Nuh lantaran aya di gunung judi Masya Allah geus ngabatu jadi batu di gunung mentak gunung boga sejarah panjang urang mun nyaritakeun tentang gunung begitu Kangjeng Nabi Musa dek mukalama jeung Gusti Allah panggil ka gunung Tursina Sinai wattini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil begitu sim kuring ka Mesir harita mana ya gunung Sinai nu aya di Quran ternyata horeng lain cara gunung di dieu sim kuring mah ngabayangkeun teh mungkin kos gunung Santri kos gunung Karang Masya Allah di Mesir terus ka Yordan terus ka Israel, Palestina gunung eta teh panjang kulinanya pen bahasa Arab saeutik Sinai kulo Sinai cek kutu cek gaidna kabeh ieu Sinai ieu kabeh gunung Tursina aing kumaha ngomongna deui atunya ieu gunung urut Kangjeng Nabi Musa nu mana begitu ditanyakeun aya horeng gunung Sinai teh panjang ti Mesir datang ka Yordania ngan ayah hiji gunung urut mukalamah Kangjeng Nabi Musa alaihis ketika dipanggil ya Musa ikhla na'laik tidinyalah gunung anu bersejarah gunung Sinai ketika Kangjeng Nabi urang umur 35 tahun naik mendekati umur 40 tahun satahun deui ka diangkat jadi rasul dikersakeun ku Gusti Allah loba teu hayang kapanggih jeung jelema hayangna nyepi Kangjeng Nabi hayangna nyepi di kamar teu puas Kangjeng Nabi nyepi sehingga neangan di mana inu leuwih sepi akhirna Kangjeng naik ka Jabal Nur ayalah Guha Hiro tahun 90 tahadus binikmah sim kuring naik ke gunung tersebut hayang ningali ketika iqra bismi rabbikal ladzi khalaq diturunkan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril didinyalah Kangjeng bersemedi sorangan di gunung urang kuari wani ge lobaan ye di gunung ye urang Gunung Karang kabehan taruru ulah aya hiji-hiji acan aju haji pendit titah di dieu asana moal kebal ge inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah dicaplok hileud geus eueuh jasada eueuh modar emang teu sangar kitu Gunung Karang Masya Allah lain lah laga nah ieu gunung sehingga Kangjeng Nabi bersemedi khalwah ibadah mantep ka Gusti Allah nu ngahalangan
tafakur salat Kangjeng meja encan diinstruksikeun pas umur 40 tahun di gunung etala turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Gegeter Kangjeng begitu turun Iqra ya Muhammad Iqra ma ana biqoriin cek Kangjeng kuring mah teu bisa maca Iqra ya Muhammad ma ana biqoriin kuring teu bisa maca Iqra 3 kali Iqra ma ana biqoriin ditangkep ku malaikat Jibril langsung dibacakeun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq sakumaha tadi. Kangjeng malaikat Jibril naik deui ka langit, Kangjeng Nabi turun ka handap dengan ngegeter dibere wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di gunung turun. Masya Allah. Lamun nyaritakeun tentang pergunungan begitu simkuring nyaba ka Kiai Zainuddin di Lombok, almarhum Ki Zainuddin langsung Pak tempel jeung simkuring nyaritakeun kieu di Lombok gunungnya tinggi-tinggi. Di Jawa banyak gunung tapi gunungnya tidak terlalu tinggi. Untuk di Indonesia gunung tertinggi adalah inilah gunungnya. Gunung tertinggi melambangkan bahwa manusianya tinggi-tinggi. Jakula japarenek jelema nama. Japarenek. Horenganan luhur ge lain luhur jelemana. Neangan nu luhur jelemana, neangan nu kasep jelemana, neangan nu gagah tanagana ambalaya. Tapi horeng hatena mah teu wauheun ka Allah. Taba jelema leutik nu kos kitu mah paeh jadi seuneu neraka. Dik daraonan neangan nu gagah, dik daraonan neangan anu kasep, dik daraonan neangan anu jekrem, aya teu wauh ka Allah mah. Mantak nu kudu diteangan teh awewe teh nu geulis, nu sugih, nu pinter, nu wauh ka Allah. Perasaan tiis kana hate. Geulis aya di nyana, pinter aya di nyana, masya Allah. Turunan aya di nyana. Tarariis wauh ka Allah mah. Nawaran kan ka salaki. Ya pan wauh ka Allah. Kakak mumpung ora kene jaimah geus teger, mobil geus boga, perusahaan geus aya, Kak atuh laksanakeun ayat Quran fankihu ma tobalakum. Pan aya wauh ka Allah mah tarariis kana hate. Masya Allah neng sugan teh neng teu kitu gegeraan sakena atuh mumpung ngara kene ngan lamun kakak kawin kula anterkeun ka bapak. Tah mah tolol. Teu wauh ka Allah tah ngaranna nu wauh moal. Nu wauh moal atuh nawaran teh ikhlas. Shod ikhlas. Ya kari. Ieu carita gunung. Tahun 1526 mulai Islam nyerang ka Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Islam utusan Demak dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia, ngumpul kabeh di Banten. Nuntung nu kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh teu warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panon poe. Acak-acakan Banten teh. Masya Allah karim.
tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin ti Cirebon ka Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan nu sejen. Di Cirebon berangkat ka Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah Kiai? Wallahu a'lam. Beja nama peureum doang aya babacaan la ilaha illallah. Mal dibacakeun ku si direkam. Engke aing mah teu bisa hiber sia bisa deui. Rugi aing ah. Moal wakalanan ke ka Abah Haji beta bebejana teh. Moal wakal eta mah kudu ojol jeung sapi. Sajam di Cirebon, masyaallah. Kula mah naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat, naik Innova rada cepet. Kuari mah kabeneran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus ge asal dibarengan bae ku ieu angel. Pembawaan ieu. Masyaallah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang aya di bawah kumaha teu di bawah kumaha. Nu ukuran ditempuhna kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Bawaan berabe. Iya be ya urang ieu. Kuari urang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mapan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ka Kangjeng Nabi, kasep Kangjeng Nabi mah. Ingat ka Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ka Kangjeng Nabi, pinter Kangjeng Nabi mah. Ingat ka Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi urang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kangjeng barang leuleuh ka dieu, iya kari. Atuh teu akur teh angkat. Perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na masyaallah. Leuleuh ka dieu hayang utah. Lamun leuleuh beungeutna, tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam. Ya kali. Nah, ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. Hiji Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma, aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu. Demak dek ngutus bala tentara ulah waka moal menang. Cek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajian kukuan ke kula munajat heula. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah dalam munajatna titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang kadinya naik. Begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan. Lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merangan Sungwana Rajum kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah begitu munajat deui titah naik ka Gunung Kara. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuari.
tapa make baju kerajaan di dia make mahkota ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk teh geus arendogan di dia apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh ieu teh sesa rada cager deui teh sesa ieu teh termasuk ieu rada cager deui teh rada cager nda ieu aya pohon beringin jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar alhamdulillah ya calon neraka kene lah ya yeah. Masya Allah didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa begitu disapa ditanya bentak begitu bentak adu kekuatan mata begitu adu kekuatan mata hudang make adu kekuatan batin ternyata teu sakedeung sapoe 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe 6 poe 7 poe kakarak tumbang eta nu tapa ternyata nu tapa ngaranna Brata Guru Sampang Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah tidinya langsung asup Islam begitu baca 2 kalimat syahadat beres baca 2 kalimat syahadat cik Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang Gunung Pulosari jeung Banten simkuring mah erek indit ti dieu ngahiyang tah didinya Syekh Syarif Hidayatullah nitah cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu ngaranna Watu Gigilang hartina Watu Gigilang teh batu anu hareran warna batuna semu rada kemerah-merahan segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna mun hayang nyaho ieu batuna teh lain dibikeun ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal teu ka Banten henteu ulah sambarangan batuna nu dipake tapa adalah 2 meter persegi Syekh Maulana Hasanuddin tapa di dinya sapoe 2 poe 3 poe kacaritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku satungtung maneh aya keneh nu di aku maneh moal bisa ngalehkeun raja-raja Banten lamun geus teu di aku kakarak batur bakal nurut aya cai ulah di aku aya angin ulah di aku aya batu ulah di aku aya cacaang ulah di aku andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku aya nu boga cai aya nu boga angin aya nu boga reungit aya nu boga orai aya nu boga hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang aya nu boga ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang maneh tapa teh sakitu bae teh sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus lain-lain mantrak-mantrakeun tah tapa dek perang teh tapa heula kuari mah dek demo dahar mah lulu dek perang teh tapa Syekh Maulana Hasanuddin teh Masya Allah karim tapa ada di dieu rumatak simkuring ka dieu Masya Allah datang ke sepuhan ka ditu sakali moal datang ka 2 kali henteu datang ka 3 kali kasurupan di ditu
kasurupan dia kasepuan teh kula ge rada kaget ngetikeun taneuh hadena lain aing nu diketung mun aing ge lawan ku aing ngan pasti aing eleh kakarak rada mikir can diterima kaopat kali aya karuhun di dieu sumping. Nah iyalah salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu simkuring. Alhamdulillah dina sacenah sakieu nu hadir sok aya nyaho. Ulah sok aya nyaho pokona mah ente mah ngaraji bae pokona mah geus beres ngaji menang 5 10 tahun kawin geus. Geus beres. Anakan bae dihitung 12 bae anak. Nah itulah Syekh Syarif Hidayatullah. Begitu Syekh Syarif Hidayatullah terus tapa didinya teh Masya Allah nu datang teh berata guru sampang deui nu enggeus asup Islam saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat. Tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah datang maneh lulus cung geura ka Banten girang bawa batu ieu teh ulah dikamamanakeun kekuatan Banten teh aya dina batu lain batu boga kekuatan tingali Kangjeng Nabi Musa boga tongkat tingali Kangjeng Nabi Sulaiman boga cincin jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten sing hade ieu ngaranna watu gigilang teuneun di Banten. Selama batu ieu aya Banten jaya. Ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh. Saha bae nu endek siap jadi sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten moal dianggap ku jelema saha bae. Titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta. Masya Allah dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin dijingjing ieu mah mawa cai bae geus nyewa geus eueuh nanaonan ieu mah nu mantak hampir diusir ku pamajikanna ge cak nya geus teu berguna ieu hirup la faidata wa faidah itu faedah hirup Masya Allah dijingjing dibawa ke Banten maka ayalah paseban Banten anu tihangna opat ditendeunlah batu didinya etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk didinya selama batu eta aya perang jeung sahabat bakal menang mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang dikirim bala tentara ti Demak saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu anu dibantu ku Portugis jeung Inggris anu kekuatan militerna luar biasa. Syekh Maulana Hasanuddin Sugan Gimbir teu aya begitu perang 10 lipat kekuatan kafir Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit nu hese ge hiji trah kadua wangsit lah udah sokanya usah nanyakeun wangsit segala naon elah ku batur mah geus nyaho isian can kumaha sih dibawa ongko aduh Masya Allah dah begitu ngayakeun perang anu bala tentara militer saeutik ti Demak hampir eleh menghadap ka Gunung Karang cek Syekh Maulana Hasanuddin ya Allah eueuh di aku kusim kuring cai nu Gusti angin nu Gusti batu nu Gusti saat ieu abdi teh dek negakeun kalimah Allah dek negakeun li'ilai kalimatillah la ilaha illallah hayang ngislamkeun Banten dengan tugas di Demak jeung ti pun Bapak maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti aya suara hayang make naon angin maka angin dikirim ti pasir angin